Yang di mana? Yang di mana? Acil apa tuh? Kalau di Tonggok. Ada gedenya. Nah. Ya, hampir pemain semua. Tapi di mana enggak kayak jalan. Tuh, di sana tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana. Alhamdulillah tiasa tepang deui sasarengan ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Alhamdulillah simkuring Mang Acil tiasa nepangan deui neraskeun jejer carios Jurig Karuhun dina bagian anu ka-18. Hasil karangan Kang Yuda Karana digarap ku simkuring Mang Acil Gentra Suara. Kanggo sadayana wilujeng sasarengan kumaha lajengna ieu carios Sorah Kaparayun. Brei kesang tiis masihan awak hamid, jantung ratuk tutunggulan, bau sengit menyan, ngahyuk nyamer minuhan saeusining eta ruangan. Lir anu tingkeb kabeh, geusan muruk anu nyampak aya di dinya, anu tangtuna salian timuput ejeng nyereng kana panon teh mantak perih deui. Tapi lain ngan saukur eta wungkul anu harita kajadian teh bareng jeung kebulna haseup menyan ngadadak atuh. Ruangan guha oge karasa inggeung harita jeung ngarieg deui, teu beda jeung anu kabeunangan kulini pes 12 obor ngadadak pareum. Kaayaan anu tadi ngemprai caang waktu eta keneh dumadakan jadi poek mongkleng. Kububung ti kajauhan kadenge sora anjing leuweung anu nyungungung tarik naker. Mantak aneh tangtu nama kusabab tempat eta teh mangrupakeun ruangan guha. Bet lamun ningali kaayaan jeung kajadian sarupa kitu mah asana bet mustahil nepikeun kadenge. Geus kitu gebru kadenge sora ngagebru, tuluy borobot sora batu raragragan duka ti palebah mana blig
Geblig, geblig. Aya sorang ngalengkah, mani ngageblig. Cungungung anjing teh babaung deui. Bray, panon patung anu aya sagigireun Hamid ngadadak ngagebray caang. Teu lila. Blig, blig. Aya sora deui ngageblig. Ayeuna mah sidik geuning. Sora ngageblig teh lain ti mana deui, tapi asalna tina patung anu aya di gigireun Hamid. Geleser, geleser. Kadenge sora anu ngageleser, tuluy wer wer. Kubrak, pray. Parukuyan anu aya dina cekelan patung teh. Kadenge sora dibalangkeun, nepikeun ka peupeus jeung remek sapada harita. Ruhak seuneu oge kanyat ka ngabrul, ngan untungna eueuh anu nyamber ka palebah anu araya di dinya mah. Da moal teu mantak cilaka meureun. Tangtuna ogenan lamun nepikeun ka maut ka eta nu aya dina ruhangan guha. Katoel ge mantak nyeri, angot nepikeun ka baledog mah. Kadenge sora anu ngagerem, tuluy jigra, jigra. Patung batu siga anu ngalengkah harita. Alatan ku poek, jerimna teh teu katingali ngelemeng-ngelemeng acan. Eta oge tapaka caangan ku sorot panona anu beureum caang lir ibarat seuneu hurung. Nya di dinya, kadenge ngagerem deui. Tarik naker. Disusul ku babaungna sora anjing. Wer wer hiuk. Aya sora angin nyamer ka palebah pantoguha. Tarik nalaina laborakeuneun siga anu hayang ngaruntagkeun sakuliah eta tempat. Tapi anehna, najan dina kaayaan kitu, untari mah patek anu teu siga ngarasa keung dina waktu eta, manehna anger panceg nangtung dina eta tempat. Barang jeung nepina wujud patung anu ayeuna robah ganti rupa, ganti jirim kalangkang hideung. Untari oge katingali cedok nyembah dina waktu eta. Teu lila pok manehna kadenge ngomong. Sembah pangabaktos kanggo Junjunan Putra, raja anu ngawasa ieu tempat, kuring untari. Sejan numutkeun dawuh kali kabiasaan anu parantos dijangjikeun, jeung anu biasa dilakukeun ku karuhun-karuhun kuring tempo baheula. Nya dina danget ieu pisan, mangsana purnama poe ka-14, waktu pikeun kuring murid anu ka-13 paguron Guhaweling, murid Junjunan Ratu Siluman. Sejan numutkeun parentah, nyadiakeun tumbal nyawa, nyawa ditukeran nyawa, raga dituker raga. Gerung harita teh kadenge sorang ngagerung. Teu lila kadenge wujud hideung
Jungjunan putra ngedalkeun omonganana. Sorana agem, awor jeung ngahiukna sora angin, mantak muringkak jeung seber, awor jeung sasatuan leuweung anu milu nimrung kana eta kajadian. Bagea Untari, bagea. Ceuk eta jirim kadengene malan. Semajeng pangabakti Andika banget ditarima ku kaula. Tapi tangtuna saacan kaula narima ieu tumbal, tangtu kula arek mastikeun heula. Nah bener, yen ieu tumbal teh geus minuhan, naon anu jadi tilu syarat wajib teh? Jeung kabiasaan anu sakuduna dikudukeun ku Untari. Ceuk eta jirim. Tangtos Jungjunan, tangtos moal lepat deui. Ieu tumbal teh yakin kantos minuhan, naon anu jadi tilu syarat wajib anu kantos pidawuh ku Jungjunan tea. Temal Untari tuluy cedok harita teh nyembah deui. Alus lamun kitu mah euy. Alus. Pintar. Temal Jungjunan putra satuluyna pok manehna nanya deui. Naha Andika masih kena ingat. Mah, naon anu salila ieu jadi tilu syarat tumbal nyawa pikeun kaula Untari. Pokna deui. Untari cedok nyembah. Bari pok nyarita. Emut Jungjunan, anu salami ieu janten tilu syarat wajib tumbal nyawa teh nyaeta. Hiji, kudu jajaka anu bersih jeung suci. Maksudna bersih jeung suci di dieu taya sanes teu acan ngaraoskeun naon anu disebut surga duniawi. Cindekna mah manehna teh teu acan disentuh salah sawios gadis atanapi wanoja dina saumur hirupna. Anu kadua, suci tina sagala macam hadas. Hal eta tiasa dilakukeun ku cara dipuasakeun sababaraha dinten, teu menak neda atanapi ngaleueut. Kitu ta Jungjunan. Teras anu janten syarat katiluna atanapi anu janten syarat terakhirna eta mah seueur. Nyaeta salah sahijina anu hirupna salawasna nyimpang pamikiranana, ruwet jeung rujit oge hatena. Teu emut saha anu ngabogaan jeung salawasna biasa ngaragukeun naon anu salila ieu dikudukeun jeung diperlukeun ditumutkeun ka manehanana. Naon maksudna nyimpang pamikiran anu ruwet jeung rujit hate teh Untari? Naon eta teh atuh maksudna euy? Naon maksudna teu inget kanu ngabogaan jeung naon maksudna ngaragukeun anu dikudukeun jeung ditumutkeun teh eta Untari? Ceuk Jungjunan deui harita. Maksudna mah kieu Jungjunan, nyimpang pamikiranana nyaeta golongan jalmi anu apal bener tapi salila hirupna teu pernah ngajalankeun naon anu disebut bener. Apal naon anu disebut dosa tapi angger ngalakukeun anu disebut dosa eta. Cindekna ogenan kalebet kana maksud pertarosan Jungjunan anu sanesna deui nyaeta taya lian ti jalmi anu ngabogaan hate papalingpang
Jeung naon anu kumanehanana biasa dikedalkeun. Ngomong A kaluarna B, dina lisan uhun semuhun, tapi dina hate makalah kasabalikna. Lamun menang papatah asup tina celika tuhu, kaluar tina celik kenca. Apal kana ajaran, kana ayana pangeran anu murbeng alam, tapi manehna oge salawasna ngaragukeun kana naon anu dijanjikeun ku pangeranana. Daek mapatahan ka batur, jeung ngarasa pinter, tapi sabenerna mah manehna ge masih kene papatahaneun batur. Daek dibere, tapi embung mere, nulungan tapi ngan saukur hayang kapuji, jeung anu sanesna deui. Kumaha lamun eta jalma teh sok daek ngomongkeun batur naha kaasup kana syarat anu katilu. Tangtosna kalebet jungjunan. Jalmi anu biasa nyarioskeun atanapi sok resep milari kasalahan batur, eta ciri jalmi anu rujit hatena. Ruwet oge pamikiranana, teu panceg iman jeung akhlakna. Imana teh ngan saukur lisan wungkul, bisa nganilai batur, tapi sabalikna teu pernah ngaca kana kaayaan jeung syariatna diri sorangan. Monis batur ngan sakitu pamolahnana teh ngeunah keur manehanana teh ngeunah keur batur, kitu ta jungjunan. Oge lamun seug dipandang, padahal mah manehna oge nancang tantu nincak jalan dinu bener. Tah hal ieu anu saperti kitu teh banget mantak cilaka napikeun maranehanana. Pan sepuh kapungkur oge nantos nyaurkeun kieu cenah. Jalma hirup mah kudu mindeng leuleus hate. Kusabab hate teh rajana anggota badan. Lamun jalma teh bisa ngajaga hate atawa geus gering hatena, mangka sagala ogenan bakal miluan gering. Awak, akal, pikiran, iman, kitu oge laku lampah sarua bakal milu gering. Tah ngaran-ngaran jalma anu gering, tangtuna boro-boro bakal inget ka pangeranana, inget jeung ngurus diri sorangana ogenan jelas. Manehna teh teu bisa. Ulah. Guding pinter nyarita teh Untari. Nah teu ngajar ngaji atuh ari pinter mah. Sanes abdi anu pinter mah jungjunan, dan naskahna anu kitu atos ulah janten ngabodor jungjunan. Apanan ieu teh nuju serius sanes? Kalem we, kalem. Da kaharti ku kaula ogenan, kaharti pisan. Mantap. Gas Mas Dudan pokoknya. Oke. Untari, terus kumaha lamun eta jalma teh sok daek nipu ka sasama. Perihal nipu memang loba macemna Untari. Tangtos
kalebet pisan junjunan jalmi anu biasa nipu boh dina bentuk artos atanapi barang ejeng kalakuan rupi-rupi deui eta jelas kalebet kana syarat wajib anu katilu junjunan. Bisa diseba-sebakeun jeung dijieun tumbal nyawa pikeun kaula atuh lamun kitu mah nya. Tiasa junjunan malah langkung cepet mah manehanana justru anu kitu kalakuan. Oh, maksudna teh cepet kumaha ieu teh? Langkung cepetna aya sababar harupi faktor junjunan. Lamun jalmi biasa nipu na artos tangtuna artos ogenan moal mangpaat eta teh. Kaduana, hirup oge moal aya ketenangan. Reuwas jeung reuwas anu bakal aya. Atuh salajengna, lamun eta artos dianggo kudu sanes. Bade kulawargi atawa sanak barayana, berarti anjeunna ogenan secara langsung bakal kabawa kana dosana. Sok sanajan dipakena jeung nyumponan kabutuhan sapopoe, tapi anu kasebut barang atawa harta anu asalna teu halal mah dipurakna ogenan kadituna teh walurat. Anu puguh mah mantak jadi panyakit kana dirina. Nahan teu rugi. Tah lebah dieuna jelema loba nu ingkar sa model kitu. Geningannya. Waduh. Dosa mah lain ka jalma wae nya. Ngaibaratkeun kitu. Paur kula ari kitu-kitu teuing mah atuh. Paur. Benerna ge paur. Deui. Tapi alus kayak gitu mah alus. Tuluy naon cenah atawa bakal dijadikeun naon cenah eta teh? Di alam kaula jalma anu biasa sok nipu ka batur teh. Upamana mah anu nipu duit we. Kumaha da? Nya seurupina junjunan. Nya bener. Sebutkeun we salah sahijina. Ulah loba-loba teuing, mantak buntu lamun Andika ngajawab kitu mah. Mangka ning dongeng teh panjang pisan apanan. Omongan Junjunan Putra. Bari melong harita teh ka Untari, atuh rada reuwas Untari teh. Pok manehna ngajawab. Pikeun jalma anu biasa nipu ka sasama, boh dulur, komo baraya, biasa nama bakal dijantenkeun. Untari harita teh eureun heula ngomongna, tapi Junjunan Putra pok deui muru kana pananyana. Dijadikeun naon euy? Dijadikeun naon? Cing kudu jelas. Dijadikeun naon cenah? Dijantenkeun papayan pamiceunana atanapi tihang kanggo jamban. Kitu ta Junjunan. Temal Untari. Atuh ngagak-gak seuri harita teh Junjunan Putra teh ngadenge jawaban Untari samodel kitu. Bener pisan. Naon anu ku Andika dijawab teh Untari memang teu salah. Jalma anu ngabogaan tabeat watak sifat kitu tangtuna di alam kaula ogenan bakal dijadikeun teu jauh jeung kaayaan atawa kalakuan manehanana salila di dunya euy. Jalma anu hatena kotor tangtuna ogenan bakal ditempatkeun di tempat anu kotor deui eta teh. Terus kumaha ye pikeun jalma anu sok sirik pidik kana kahirupan batur. Sirik pidik jailkan aya ireun panas teh. Kumaha eta teh? Penasaran ku harta batur. Jeung jalma anu salawasna ngamusuhan bari jeung ngadoakeun teu hade kanu sejen. Panas baran pokona mah. Angot lamun ka jalma anu keur
kapanggih hirupna, padahal masa ukur katinggalina teuing kapanggih teuing acan ngan kitu teh we bungguhing manusia mah sok silih sangka wungkul kumaha ta anu kitu jelema anu panas baran teu kaop batur aya peningkatan teu kaop batur bisa beunghar manehanana tuluy mika cua tuluy manehanana teu bisa nanya tuluy buat baeut bangkeun teu pagah pugu kumaha ari nu kitu ta Junjunan harita teh nanya deui Eta ogenan sami Junjunan. Temal Untari. Waduh. Ke. Ari tukang dongeng kumaha jaja tukang dongeng. Nah, kaasup atau henteu? Parahnya. Henteu eta mah soleh Junjunan. Wah. Andika ngajawab gitu. Hayang kapuji Andika teh. Wah. Atuh bisa pakai tumbal Andika ogenan. Ari gaya kitu mah carana euy. Cek Junjunan harita teh bari murelang. Lepat Junjunan dina dongeng teh sanesa ukur anu ngawadul wungkul eta teh. Sok aya oge papatah-papatah sanesna. Janten lepat pisan pami Junjunan nyebatkeun. Ngadongeng teh mung saukur ngawadul. Malah angot saupamina monis. Kana ngomongkeun batur mah lepat pisan eta teh. Lepat Junjunan. Wah. Wah. Dah monis kula mah. Monis. Gitu dah. Tapi sanggeus dipikir-pikir asa henteu nya. Asa henteu monis kitu maksudna. Teu pisan-pisan. Lamun teu kitu mah moal aya variasina. Lamun hirup henteu berwarna meureun lain di dunia disebutna teh gitu. Tapi di alam barja ngan heuh sok aya nempo dina kalakuan-kalakuan jama sok sakapeung mah aneh. Naon anu disebut anehna? Teu kaop nempo batur bisa usaha der ngadon mikiran hirup batur. Tur padahal mah pikiran mah hirup sorangan daripada mikiran hirup batur. Geus nepi ka mana urang teh kahiji dina ngoreh noker jeung ningkatkeun usaha keur marab mair anak jeung pamajikan lamun bisa keur ibadah. Lain ngadonder mikiran kahirupan batur dangdak dengdek ceuli bisi ti mana bisi kumaha. Sugan we aya beja pikabungaheun keur manehnana teh ngadadago beja batur ti gebrus. Tapi lamun kadengena batur sukses maju manehna teh ngarasa iri ngarasa panas da lain eta anu didaguan dah meureunna nu kitu teh kagolong jalma anu sok gurang goreng ngago goreng meureunna ya disebut nana teh gitu. Da mungguhing sifat jeung watak jelema heueuh disebutkeun berwarna lebah dieuna ngan sakapeung sok hayang seuri sorangan beh nama geuning rame nya di alam dunya teh. Gus tong loba teuing bisi aya nu aya dina jajalaneun ge bisi karumpak leheung lamun ngadehem heula meureunnan kaula teh bisa nyingkir balebah henteu wayah nawe katuel saeutik mah kitu. Sumuhun Junjunan. Atuh ari kitu mah teu kudu dikopiah wae nya lamun hayang ceramah teh nya. Ih, leres pisan Junjunan. Waduh. Tapi dah nya kitu. Ulah ge ngadenge di lemur-lemur lamun gawe teh kudu kaciri rengkakna kudu kaciri lengkahna. Lamun teu ka sawah jeung kareuma nya meureun kudu ka kebon. Kitu pan aya kajadian eta ogenan anu nulis dongeng tah baheula cenah ogenan. Teuing bener teuing henteu eta mah urusanan anu nulis. Kadengena teh sok loba digeunggeureurkeun jeung diomongkeun kapan pedah tara milu babantu cenah ka kebon jeung ka sawah. Udang beurang jeung pagawean teh cenah ukur ngadekul we cenah. Nyieuna naskah pangedulan cenah kitu.
Nah tiasa kitu Jungjunan, pan ngadamel naskah ogenan sami pada melan sanes. Oh, Entuk cek nu seweteun. Entuk bangedulan cenah malah banget ngamu buah waktu gitu gawe anu kitu mah teu kaciri. Ai, nah kula teh jadi asa bodoh-bodoh teuing ieu teh. Ngomong jeung Andika mah untari, geus lah. Kula percaya geus. Jadi jauh tina carita dongeng ieu mah. Gawat tuluykeun deui. Sok tuluykeun deui. Kumaha tah? Kang Yuda curhatna ngadongeng mah moal rapi sabulan atuh. Pancena lamun dibanding-banding maka loba peurihna hirup teh jeung senangna ogenan. Ada seeutik jiga nama itu tukang naskah teh. Nya beda deui jeung tukang dongeng hayang aral ge hese. Nya da geus kajirat ku naskah. Kitu da. Bagur teuing teh ka batur mah kadelasan. Gitu kiki dewa direbut batur. Tiga belang gaya dawen ngerebutnya nya. Moal tenang sehirupna. Aduh, hari emosi teh gitunya. Kang Jungjunan nya sok nyabit ka mana wae. Tukang nulis we jadi korban, tukang dongeng we disabit nya. Aya ku kituna nya. Keun we da urang mah naon hiburan ngalangkungan dongeng Sunda nya. Mohon mangga urang dilajengkeun deui. Jungjunan Putra katingali ngalengka kapalebah ayana Hamid. Dua matana neuteup seukeut jiga anu nembus kana jajantung. Hamid sorangan anu nyaksian kaayaan kitu ngan bisa bati gegebegan. Bari kitu nate teu bisa kukumaha. Sokomo boro-boro lamun bisa ngalawan atuh. Ukur bisa ngagerakeun awak oge, manehna geus banget nya hese. Sedengkeun Jungjunan Putra, manehna mah siga anu geus teu hayang nungguan lila-lila deui. Jol, ragamang we. Leungeun katuhuna Jungjunan ngaragamang kana dada Hamid. Lenyap. Hamid teh ngalenyap. Tapi teu bisa kukumaha eta mah. Awakna asa dibedol, sukuna jika dicabut paksa. Sababaraha lila Hamid teh ngan bisa munceli. Ngararasakeun kasakit anu banget kacida. Beuki lila beuki nyeri, jeung beuki nyeri antuk nama. Hamid ngalumpuruk taya tangan pangawasa. Sakumaha anu geus dibawa dipaksa ku Jungjunan Putra teh. Geus ngalakukeun naon anu kudu dilakukeun ku manehana mah. Eta jirin ngiles tina paneuteut. Dibarung ku sora angin anu ngahiuk tarik, dipapag ku sora anjing anu babaung, sasatuan leuweung anu sejenna ogenan harita milu nyaksian. Kayaning jangkrik jeung sajabana, reang disarada, tuluy lusles teu aya suara deui.
sedengkeun Untari sareng sena mulang Jungjunan Putra katingali nitenan ka palebah tempat tadi Jungjunan Putra nyampak didinya tetela di tempat eta teh katingali aya kendi ngagoler palebah liang kendi ditutup kulawon bodas siga anu ngahaja dipuril-puril sangkan pas katutupanana kana liang kendi sedengkeun dina kendina oge aya jajaran tulisan bahasa buhun Sunda ngan Untari sorangan geus apal naon hartina eta tulisan dina kendi teh anu tayalian ti tulisan nyawa kadua. Tenungguan lila deui Untari gancang we harita teh mawa kendi anu ngagoler sanggeus babacaan sakedeung tutup kendi langsung dibuka tuluy dibanjurkeun kana layon awak Hamid teh tina jero kendi kaluar mangrupa cai kental warna hideung anehna pas eta cai antel kana awak Hamid dadak sakala eta cai teh robah ngebul jadi haseup tuluy nembus sapinuhna kana awak Hamid. Ningali kaayaan kitu Untari katingali nyerenge seuri kagelisan rupana dumadak kapepes ku kabengisan jeung seuri iblisna anu kacida pikasieunana teu lila ramo-ramo Hamid harita teh katingali ngageter bray sapasang panon Hamid harita beunta ngan edas dua panonna katingali ngan saukur bobodasna wungkul manta keung jeung pikasieun teu beda jeung mayit hirup dina waktu eta. Waktosna seep kanggo sadayana rupina urang dicekapkeun dina episode ka-18 dugikeun ka dieu nya. Simkuring mangacil gentra suara ngaturkeun nuhun bobor sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur siap punten urang tiasa tepang deui dina channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan supados tiasa tepang sasarengan kada hilapnya anu teu acan subscribe diantos anu teu acan like diantosnya oge share ngalangkungan channel kamemet urang sadaya Megas Pasundan. Hatur nuhun, billahi hifzul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagper mios.